Kumaha sadayana damang kelas 7. Mudah-mudahan sehat, bisa aya anu udut. Mudah-mudahan urang sadayana sehat salamet. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, ayeuna urang tepang deui di semester 2 masih dina kondisi diajar jarak jauh. Namun urang kedah tetap semangat diajar. Mudah-mudahan urang tiasa kempel deui di kelas diajarna di sakola urang. Nah, ayeuna teh di semester 2 ieu materi anu kahiji nyaeta materi ngeunaan dongeng. Nah, pasti atos teu asing deui upami ngadangu dongeng. Naon sih dongeng teh? Nya. Nah, dongeng dina bahasa Sunda teh nyaeta wangun basa lancaran anu kalawan sumembarna teh biasana lisan. Janten kumargi sumberna teh lisan, urang teh sesah milarian saha anu ngamimitian ngarang si carita dongeng eta teh. Nah, eta dongeng ya. Dina bahasa Sunda pengertianna teh eta. Jadi wangun anu bahasana lancaran, keras, biasana sumembarna teh lisan. Nah, ciri-ciri dongeng teh aya sabara-bara hiji. Anu kahiji nyaeta biasana dongeng sumberna teh lisan. Nu kadua eusi caritana teh biasana pondok. Anu katilu kumargi si sumberna teh lisan, janten urang teh sesah milarian saha anu ngamimitian carita eta atanapi sumberna teh anonim. Kalau dalam bahasa Indonesia nama itu anonim, tidak tahu siapa yang menciptakannya ya. Anu kaopat nyaeta caritana aya unsur pamuhalan atau dina bahasa Indonesia nama cerita anu tidak masuk di akal nya. Eta sawatara ciri-ciri dina dongeng. Nah, dongeng oge dina bahasa Sunda teh dibagi-bagi deui sapertos misalna dongeng anu sasatoan teh bisa nyarios, misalna si kancil, kura-kura, gajah, monyet. Nah, hayu urang bahas hiji-hiji macam-macam dongeng dina bahasa Sunda. Oke, ayeuna urang bahas naon wae jenis-jenis dongeng nu aya di Sunda. Nu kahiji teh nyaeta aya nu disebut fabel. Fabel atawa dongeng sasatoan nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan kalawan paripolahna saperti manusia. Jadi si hewan-hewannya itu dia berperilaku seperti manusia, bisa berbicara dan juga lainnya. Contohna nyaeta Sirem jeung Japati. Contoh nu kadua aya Gajah Eleh ku Sirem. Nu kadua nyaeta parabel. Parabel atawa dongeng jalma biasa nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa. Contona si kabayan ngadepaan lincar. Nu kadua nyaeta si kabayan ngalah nangka. Nah, eta contoh parabel. Nu katilu nyaeta legenda. Legenda teh atawa dongeng sasakala nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa asal muasal hiji hal, tempat, barang, sasatoan atawa tutuwuhan. Contoh nu kahiji nyaeta sangkuriang. Nah, sangkuriang teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal muasal hiji tempat.
nyaeta Gunung Tangkuban Parahu. Dina dongeng sangkuriang teh dicaritakeun kumaha si Tangkuban Parahu eta teh aya nu tadina teu aya jadi aya. Nu kadua nyaeta sasakala Situ Bagendit. Situ teh dina bahasa Indonesia nama danau. Jadi sasakala teh nyaeta sasakala Situ Bagendit teh nyaeta asal muasal Situ Bagendit anu aya di daerah Garut nya. Upami sangkuriang mah di daerah mana? Nah, di daerah Bandung. Gunung Tangkuban Parahu. Terus nu kaopat nyaeta Sage. Sage atawa dongeng babad nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun hiji kajadian atawa hiji jalma anu aya patalina jeung sajarah. Jadi nyaritakeun suatu kejadian atawa orang yang ada kaitannya dengan sejarah. Contohna nyaeta Sanghyang Boros Ngora. Oke. Nu kalima nyaeta mite. Mite atawa dongeng kapercayaan nyaeta dongeng anu raket patalina jeung kapercayaan masyarakat kana bangsa lelembut atau perkara-perkara goib. Jadi mite itu dongeng mengenai kepercayaan masyarakat kepada hal-hal gaib, ya makhluk halus lelembut itu. Nah itu yang disebut dengan mite. Contohnya nyaeta Nyi Roro Kidul. Nah, pasti sudah pada tahu ya cerita tentang Nyi Roro Kidul. Nah, oke. Eta jenis-jenis dongeng nu aya di Sunda. Nah, tadi ulang atos pembahasan ngeunaan dongeng, ciri-ciri naon eta dongeng, terus ciri-cirina naon wae, terus macem-macem dongeng teh dina bahasa Indonesia aya naon wae. Ayeuna Miss Poppy bade masihan tugas nyaeta milarian salah sahiji atanapi dua jenis dongeng dina bahasa Sunda. Misalna kahiji fabel, nu kadua misalna legenda. Milarian dina internet judulna naon, teras hideuk tuliskeun eusi dongeng eta ringkasanna teh ringkasna kumaha, ditulis ringkasana teh naon wae gitu. Upami aya nu bade ditaroskeun mangga japri atanapi tiasa tumaros gitu. Dugi di dieu wae bahasa Sunda urang minggon ayeuna kirang langkungna bisa pungkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.